Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kesempatan ka urang sadaya pikeun ngariong dina acara walimatur urus ieu. Salawat sinareng salam mugia salawasna ngalimbah ka junjungan Nabi Muhammad. Wilujeng sumping ka hadirin sadayana dina acara pernikahan panganten anu dipihormat. Susunan acara. Runtuyan acara dina waktos nyaeta bubuka maca ayat suci Al-Qur'an, akad nikah, sungkeman, doa, sareng penutup. Salajengna urang bade ngadakeun maca ayat suci Al-Qur'an. Kanu bade maca waktos sareng tempat simkuring aturkeun. Akatika nyoi. Ayeuna urang lebet kana acara inti nyaeta prosesi akad nikah. Ka anu bade mingpin akad waktos sareng tempat simkuring aturkeun. Udah. Alhamdulillah ijab qabul parantos dilaksanakeun kalayaan sah. Salajengna acara diteruskeun ke sungkeman panganten ka supuhna. Sungkeman. Pikeun nutup acara inti, hayu urang sami-sami ngalangkungkeun doa. Ka anu bade mimping doa waktos sareng tempat simkuring aturkeun. Amin. Amin. Ku parantosna doa tadi sakumna runtuyan acara parantos ringse. Simkuring nyuhunkeun hapunten upami aya kakirangan salami acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.